Bismillahirrahmanirrahim. Babul hali ari ieu bab buat mertelakeun hal. Ari hartina hal teh tingkah. Al halu ari hal huwa eta ari itu hal eta al ismu kalimah isim al mansubu anu dinasobkeun itu isim al mufassiru anu mertelakeun itu isim lima pikeun perkara in bahama anu narima samar itu ma minal hayati tina pirang-pirang tingkah. Nahu jaa jaidun rokiban saumpamana lapad jaa jaidun rokiban wa rokibtu al parsa musarrojan sareng lapad rokibtu al parsa musarrojan. Jaa geus datang saha jaidun ki jaid rokiban bari tumpak warokibtu al parsa musarojan sarang lapad rokibtu al parsa musarojan. Rokibtu tumpak kuring al parsa kana kuda musarojan bari anu dikadalian. Walaki tu abadallahi rokiban sarang lapad laki tu abadallahi rokiban. Laki tu manggihan kuring abadallahi ka abadullah rokiban bari tumpak. Wama sarang contoh asbaha anu nyarupaan itu ma zalika kana itu madzkur. Nah sakitu heula lah sok baca sareng. Tos serat heula. Hal kabagi dua. Hiji hal ceuk lugot. Hiji hal ceuk lugot. Nya eta hal kabagi dua. Babul hali. Babul hali. Hal ceuk lugot. Patokanana
al waktu allati anta fiha al waktu lati anta fiha. Al waktul lati anta fiha. Tos hartosna nyaeta waktu anu keur dirandapan ku anjeun. Lamun harti buleudna mah kitu. Waktu anu keur dirandapan ku anjeun. Hartina randapan teh naon? Keur di alam, di alaman. Syahidan keur gagaro. Taya teh hal disebut teh. Zaidan keur udud, hal disebut teh. Sipa keur ngopekeun sarung, hal sami. Dita teu sare, hal. Hal. Dua hal ceuk istilah. Orang tulisnya. Dua hal ceuk istilah. Dia tah. Hal ceuk istilah. Ieu mah hal ceuk istilah mah sakumaha dina jurumiyah. Huwa al ismul mansubu. Tulis. Huwal ismul mansubu al mufassiratu al mufassiru hamputan al mufassiru kepan mudakar tentunya al mufassiru lima in bahama minal hayati huwal ismul mansubu mufassiru liman bahama minal hayati. Tos harcosna atosan harcosna ari hal teh nyaeta kalimah isim kunaon wa burem betukangkeun atuh wa sok atuh tah kitu emeh ka bawa kabeh eta naon teh eta kalimah isim anu dijabarkeun anu mertelakeun kana tingkah anu samar. Anu mertelakeun kana tingkah anu samar. Oh, sok cengkat heula enak. Bismillahirrahmanirrahim. Titik rampung 3 serangkas beres roes. Mingguan kamari netelakeun kana anu disebutkeun dorob, bahwa dorob teh kabagi kana hiji dorob zam, 2 dorob mak,
Dorob zaman syaratna ayatil hiji nyaeta kalimah isimna isim zam. Nomor kedua na dina sob katiluna nakdirkeun mana manapi. Terus di dorob makan hiji nyaeta isim isimna isim mak. Dua dina sob tilu nakdirkeun kana makna fi. Tasa parantosna urang netelakeun kana dorob anu kamari dengan berbagai permasalahan anu parantos ku Bapa musonif dicontohan dengan berbagai contohna anu beda-beda sakumaha kao jeung kalimah anu aya di dinya. Mangka ayeuna urang tandang tumandang jeung Bapa musonif dalam rangka netelakeun kana tina pirang-pirang kalimah is anu barisna wajib dina nasab wajibna kalimahna wajib dina sob kalimah is anu wajib dina sob sadayan eta aya genep aya 15 saya sebar cenah 15 di antarana parantos ku urang dijelaskeun hiji maf'ul kaduana mas katiluna dorob zam opat dorob mak. Berarti ayeuna Bapak musonif mana cenah anu disebutkeun kalimah is anu wajib dina sob anu nomor kalimahna babul hali ari ieu bab buat mertelakeun hal naon mertelakeun hal surneme diserat bahwa ari hal teh hartina teh tingkah sesuatu anu aya hubungan jeung gerakan atau sesuatu aya hubungan jeung kelakuan itu hal. Cuman Bapak musonif parantos nyeratkeun di dieu bahwa disebutkan hal teh kabagi kana hiji hal ceuk lu, dua hal ceuk is. Kumaha halna ceuk lu got? Hartosna kumaha disebutkeun hal ceuk istilah? Hartosna saur Bapak musonif Syekh Son Haji nu bade dijelaskeun ayeuna halna hal ceuk mana nyaeta hal ceuk istilah bahwa di mana-mana gambaran hoyong ngajadikeun bahwa eta syaratna asa kumaha dina patokan hal ceuk hiji huwa ari itu hal al ismu eta kalimah kudu isim hiji cenah tah eta ari itu hal eta al ismu kalimah isim nu disebutkeun hal teh naon cenah kalimah jadi di mana-mana gambaran hoyong ngajadikeun mangka syarat nomor kahiji mangka eta kudu kalimah isim sedangkan ari kalimah eta aya aya tilu hiji kalimah dua kalimah tilu kalimah har. Ayeuna Bapak musonif rek ngajadikeun hiji kudu tina kalimah atuh oto teu bisa ngajadikeun tina kalimah komo deui tina kalimah har dasaratna kudu kalimah isim. Cik kumaha patokan isim? Wa huwa kalimatun dalat ala makna walam taktarin bizamanin kalimah anu nuduhkeun dina awakna sorangan kalawan teu kabarengan ku zaman dina waktu perenahna soalna anu disebutkeun isim mah korenana hiji nyaeta hadas naon cenah hadas ari hadas teh harti beda jeung fiil ari fiil mah korenana boga dua hiji hadas dua zaman naon cenah hiji hadas dua ari hadas teh ari zaman teh waktu beda jeung kalimah ngan zaman ngan hadas Unggul contoh jaidun artinya naon ariki
Zaid hungkul. Sugan aya bahasa geus jaid henteu. Bakal jaid henteu. Eukeur jaid henteu. Berarti ukur aya hartina wung disebutkeun hadas. Naon cenah? Hadas, hadis teh naon cenah? Beda jeung kalimah fiil nasoro zaidun. Nasoro geus nulungan saha zaidun. Amron ka ayeuna jadi contoh lapan naon nas? Hartina naon geus nulungan. Ari nulungan mah disebut nahad. Ari geus ya lain gas atuh. Ari geus naon? Zaman. Berarti korenahna aya hiji zam. Kadua had atawa hiji had. Dua zaman. Tah ayeuna mah hayang ngajadikeun kudu tina kalimah anu korenahna ngan hiji naon wungkul. Hadas wungkul hiji tah kudu kalimah isim. Teu meunang ngajadikeun hal tina kalimah pi. Komode tina kalimah hara. Pi sim. Tanya mung jawab pi sim. Kumaha eta teh? Kudu tina kalimah isim. Hiji kudu kalimah isim. Dua sipa lope saya teh. Allah. Ulah wakah. Ulah wakah. Ya tengah ya. Dua kudu al-mansubu anu dinasobkeun itu isim. Tuh ngarujuan lagi ngarujuan eta. Ayeuna isim rujuna ku angka 11. Berarti al-mansubu ge ditulisan angka 11. Geuning mah ulisna kunaon kapan teu aya domir make jeung kudu dinaonan? Make jeung kudu dirujuan naon cenah? Make dirujuan. Sabi teh boga korena ya teh ieu. Itu boga korena aya alif lam na alif lam li ahadi dzikri. Alif lamna dia nunjukkeun anu dinasobkeun teh bahwa anu geus dicaritakeun bieu nya eta kalimah berarti logatna al mansubu anu dinasobkeun itu dua kudu nasob atawa jabar. Sedengkeun kalimah isim barisna sabriji aya 3 hiji ropa 2 3. Ayeuna urang disaratan ku musonif lamun rek ngajadikeun hal wayahna kalimah isimna anu dikumahakeun. Atuh oto teu meunang nyieun tina kalimah anu diro kitu deui teu meun ngajadikeun tina kalimah anu di JR da syaratna ge kudu dinasobkeun. Dua tah. Kade ai nasob teh lain a hungkul kabeh. Soalna ciri nasob teh sabriji? Sabriji cenah? Wah, kumaha geuningan? Laki ngopoh deui kabeh ge da. Dua ka mana istirahat teh. Ben inget keneh Ben? Ben. Kok jiga Ariel euy eta na euy beben euy. Buukna. Jiga Ariel beben mah keren euy buukna teh. Aduh. Jauh atuh. Enggak apa. Ya. Nyaeta kudu tina anu dinasobkeun. Teu meunang tinu di JR. Teu meunang tinu di ropakeun. 3 al-mufasiru anu merdelakeun itu 5 pikeun bar perkar in bahama anu samar itu
naon cenah ma minal hayati tina pirang-pirang tingkah. Tuh tinggal itu tingkah. Ulah mun kulaten mah hese kulaten mah. Kayak mun kulaten mah kieu. Ari kalimah isim anu dinasobkeun hese jadi bolak-balik eta. Jadi kitu tah lamun kulaten mah gitu. Tah enak nama ngalogatna kunaon? Ku Arab emeh ngajajar sajajar mun nyadeng ka katuhu kabeh gitu. Ieu mah tulisan teh nyadeng ka katuhu jadi ngakenca nu anceg anu dongko anu agolera teu puguh. Nomor katiluna lamun urang rek ngajadikeun wayana nyaeta kudu isimna anu bisa mertela atawa ngajelas kana tingkah anu sama. Tulis di dieu teh ya. Mertelakeun atau mertelakeun atawa ngajelaskeun kana tingkah anu samar. Tuh itu mertelakeun atawa ngajelaskeun kana tingkah anu samar. Naon tingkah anu samar teh kalakuan anu abu-abu. Aya abu-abu teh hideung henteu, bodas oge henteu, hejo henteu, abu-abu. Itu tah acuk teh eca abu-abu. Nya acuk itu satu teh Risma abu-abu. Ieu sadi Pia abu-abu. Itu tuh opal. Tak loba lagi mah euy. Ngan eta hungkul bajuna meureun. Ya eta. Ya. Nomor katiuna kudu mertelakeun atawa ngajelas kana tingkah anu samar. Maksudna kumaha? Aya hiji redaksi bahasa ngajelaskeun hiji jelema atawa hiji perkara tuluy teu apa tingkahna teh kumaha, kalakuanna teh kumaha, datanglah nu disebutkeun. Hal eta hal teh bisa ngajelaskeun kana kumaha tingkahna eta barang atawa jelema anu pernah dicarita. Contoh meh tereh. Mana contohna? Contohna jaa Zaidun rokiban. Jaa Zaidun rokiban. Jaa geus datang sa Zaidun ki Zaid rokiban bari tumpak deng 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 tumpak deng 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 palak pungtak deng deng deng. Jaa Zaidun rokiban bari tumpak di mah deng deng na duka pokona mah tumpak deng deng. Jaa geus datang sa Zaidun ki rokiban bari contoh kieu atuh ya. Aya santri ngobrol. Nyir si Amat bieu sia geus kakobong ayeuna mah si Amat teh geus silat teu ngaji ayeuna mah geus aya kakobong. Mangka jalma anu ngobrol anu ngabandungan jalma anu ngobrolkeun Amat geus datang kakobong boga pertanyaan. Di antara pertanyaan teh ari Amat ka dieu na kana naon? Soalna ada jauh ti imahna oge. Di mana? Di Kulon. Jauh ka dieu teh tah. Ajang Amat teh contohna teh. Mangka aya we penjelasan tumpak senal. Artinya tah nyebutkeun tumpak senal teh jadi ngajelas. Karena abu-abu na tingkahna anu datang ka kob. Ayeuna yeuh. Jaa geus datang sa Zaidun ki rokiban bari. Ayeuna anu jadi contoh lapan urang buktikeun hiji kudu kalimah isim rokiban kalimah isim atau napi fi'il atau napi harap isim. Lamun kalimah isim berarti kudu cirina naon cirina tanwin yakin jadi cari kalimah isim. Mana dalilna? Waduhulil alifi heup sakitu aya heulanya ayanya aya berarti tanwin teh kaasupkeun ciri
Rokiban ditanwinan. Berarti yakin kalimah isim. Indikasi kedua, indikatorna ya. Indikator kedua, wayahna kudu jabar. Cik rokiban jabar JR atau PS? Jabar. Jabar yakin. Ciri jabarna ya kunaon? Kupatah. Naon make jeung kupatah geuning? Sabab isi mufrad. Mana cing hok dalilna isi mufrad lamun keur tingkah nasab-nasabna kupatah? Pa'amal patatu patakunu alamatan linasbi timawa hub aya isi mufrad berarti isi muf keur tingkah jab atau wanas dicirian jabar kunaon kupatah berarti bener ieu teh dijabar. Tilu bisa mertelakeun atawa ngajelaskeun kana tingkah anu samar. Kada lain semir teh ya. Samar tulisan itu samar bisa jadi semir samar. Nah itu. Nyata lamun Arab nama al mupas lima in bahama minal ayati. Ayeuna bingung pan orang tadi tanya. Cek tadi bingung. Jaa Jaidun, jaa geus datang sa Jaidun mangja. Bingung orang teh. Datangna Jaid kana naon? Jeung kumaha? Contoh bieu urang kasumpingan Pondok Pesantren Al Mutariyah ku Bapak Wakil Wali Kota Tasik Malaya. Sakit. Ya namanya urang teh kasumpingan ku Bapak Wakil Wali Kota Tasik Malaya, lagi sakit Malaya. Jenenganna Bapak Diki Chandra. Mungkin Beben bertanya-tanya, ke ari Pak Wakil Wali Kota ke Al Mutariyahna ka dia berkunjung ke santri lempang atau kumaha eta teh? Ti balik kota ka dieuna. Apakah ngagrab, apakah ngojek, apakah lempang tumpak senal atau milu kana manuk piit? Atau kana balon gas cara film up? Apa film up? Anu kakek-kakek teh ningan. Ya. Anu itek nanti aya giliningan opatnya. Asok aya ka masjid geuningan. Astagfirullah. Poho, ieu mah poho. Poho. Astagfirullahaladzim. Bilih ngupingkeun heureuy. Abi punten teu ditewak. Heureuy. Ya. Ieu mah dina film up tinggal ieu. Tinggal ieu. Datang nanti karena naon? Oh geuningan rokiban karena mobilnya. Rokiban bari tumpak sayarotan karena mobil. Berarti tumpak nanti tumpak mobil. Berarti aya nama kulantaran geus aya penjelas bahwa Bapak Diki Can berkunjung ke pesantren Al Mutariyah dengan numpak mobil berarti orang geus teu aya kabingung ya tinggali berarti geus aya teu aya samar ai samar teh naon abu-ab penjelasan naon disebutkeun abu-abu atawa kabingungan samar teh berarti aya nama geus teu geus teu bing kulantaran geus aya penjelasan datangna teh tumpak mobil tadi disebutkeun tumpak mobil teh adalah naon naon cenah? Ayeuna Mang Ulis keur nyarios di payun. Kek kumaha Mang Ulis make jeung bisa nyarios kitu. Sedengkeun hareupeun santri bisi teu kadenge ku sawareh. Contona teh. Apakah Mang Ulis teu deregeng nih beri tingali urat atau kumaha? Oh henteu. Da make naon? Mik berarti Mang Ulis nyarios di payun nganggo
Tah nyoba bahasa nganggo mik teh disebut naon? Nah, ngartosnya? Ngartos teu? Ngartos? Nah, itu jadi. Jadi rokiban bisa teu rokiban disebutkeun hal? Bisa teu? Bisa, sabab geus cukup karena syarat anu hiji kudu is, 2, 3 ngajelaskeun kana tingkah anu samar. Heup sakitu teh hiji tah. Contoh nu kadua rokibtu alparsa musarojan rokibtu tumpak kuring alparsa kana kuda. Tuh tinggal kalahnya susu tinggal tuh. Dikitu-kitu. Balon pan juga susu. Susu itu ultra, sudah sok kemana wae pikiran. Susu ultra, agak abah. Ya tinggal aja. Mana meteh? Mana meteh hilap di? Nah, Rocky betul alparsa musar. Contoh cek Santi ngobrol. Urang bieu tumpak kuda. Cik aya pertanyaan tuh. Aya pertanyaan dari kebingungan. Bisi kuda anak kuda liar. Lamun kuda liar eueuh kadalina teh. Eueuh paragi ngendalikeunana, eueuh paragi korsina nya langsung tumpak kana tonggongna. Oh abi mah tumpak kana kudana ge ngareuna musarojan bari anu kadalian geus aya korsian jeung geus aya pengendali, geus aya tamangan. Nantinya soalna lamun tema tumpak kuda eueuh tamangan jang ngendalikeunna sulit. Kayak lumpatna kuda kumaha manehanna lain kumaha urang. Sok ayeuna bayangkeun sok. Mun aya tukang delman ya kuda si delman teh ditumpakeun kana kuda. Hek teu make penyepret atawa teu make naon? Tali cik. Kumaha kira-kira arek lempangna? Kumaha kuda atau kumaha kusir? Hah? Kumaha kuda da si kusir teu bisa ngendalikeun teh ayeuna mah geus aya ieu penjelasan bahwa si kusir tumpak kudana teh make pengendali. Ngertinya? Berarti musarojan teh adalah tilu contohnya walakitu atawa walakoitu mah macana teu sawios. Walakoitu atawa walakitu abdallahi rokiban. Lakoitu mendakan kuring atau manggihan kuring abdallahi ka Mang Abdullah. Mang Abdul rokiban bari tumpak nu tumpak teh saha kuring atau Abdullah? Abdullah. Urang bieu ningali saha ningali Arul momotoran. Wah nyebutkeun momotoran teh naon tah? Hal disebut teh urang bieu ningali amat keur mobilan teh naon tah? Hal disebut teh. Ngatosnya berarti hiji rokib, 2 musar, 3 rokiban deui. Eta teh con pikeun bab. Jadi kesimpulan di mana-mana gambaran hoyong nganyaho nu disebutkeun bahwa syarat ngajadikeun eta aya hiji 2 3 ngajelaskeun anu samar dijabarkeun isim hiji 2 3 tingkah anu samar nomor isim nomor nasab nomor 2. Jadi eta anu 3 kalebetkeun ka nasar pikeun ngajadikeun naibul wah teka tipu euy. Halus berarti teka tipu. Lamun teka tipu berarti geus kaharti teh. Lamun katipu keneh berarti ka mana pikirna nya.
Jadi orang teh netelakeun karena bab istis. Nipu deui wae. Saya itu cenah Mang Ulis, saha Mang Ulis teh ajengan tipu. Geus abah. Ajengan tipu. Ieu mah da nipuna oge nipu HD ieu mah. Menguji gitu. Ngerti nya? Ngartos? Ngartos? Berarti ngajadikeun hate eusina aya tilu. Hiji dina sob isi. Dua dijabar. Tilu. Tah mertelakeun anu samar teh eta teh tilu. Nya berarti geus karti yakin. Kulantaran tos kahartos mana teh wa ma'asbat wala yakunul halu ila nakiratan wallahu a'lam.